saksi nikah lurah desa sapasek lantaran lurah nih mayoritas lurah pasek mabok aya di lurah zina aya di lurah naudzubillah teman-teman tetapi cuman mayoritas pasek ulah sok disaksian ku lurah kula pernah pertikahan salah seorang saksina ada lurah dilarang ku kula lah saksi nikahna tertulis mak los lurah saksi pengesahan mah tetap aya santri aya kiai santri juga nu deket ka Allah camat ulah kena saksi nikah bupati wali kota ulah gubernur ulah mah amanat bae besi cinta jasa kan bae nu sok pemerintahan bae mah ulah sok bangga-bangga saksi nikah nah ieu amanat kula mah mumpung kula ieu hirup keneh jadi amanat ieu lantaran kula sering ngahadiran pertikahan asa bangga saksi na jelema pasek nah ieu sing hade turunan jaga kadituna naudzubillah min zalik wa min dan kieu ku sakieu ge ieu urang dihadiran ku kiai dibebener ku kiai maki sikana sakieu ngomong geus teu make dibebener ku kiai mantep kula masuk rada galak jeung teuing diomongkeun ge nu penting mun kadeuleu ku mata kula mah dilaruskeun bae dek resep dek henteu